Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinaran syukur hayu urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Gofur. Sabab ku nikmat sareng magfirahna urang tiasa silaturahmi patepung lawung patepang rarai di tempat anu insyaallah tos dimulyakeun ku mantenna. Sholawat miwah salam mugia langgeng ngagalenggeng ka junjunan urang sadaya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu kakantun ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna anu tumut kana ajaranana. Mugi-mugi kenging syafaat kanggo engke di yaumil akhir. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin anu sami rawuh, Tatar Galuh Ciamis teh mangrupa salah sahiji wewengkon anu euyeuh ku kawasan budaya karuhuna. Di antawisna wae aya kampung adat Kuta di Tambaksari, aya Astana Gede di Kawali, aya Museum Bumi Alit di Situ Lengkong Panjalu, sareng aya oge Karang Kamulyan di Cijeungjing. Teu sakitu wae, loba keneh wewengkon anu euyeuh ku kawasan budaya anu aya di Kabupaten Ciamis. Malah mah aya salah sahiji situs anu numutkeun para ahli arkeolog anu umurna leuwih kolot tibatan Karang Kamulyan anu aya di Cijeungjing. Cing, aya nu terang teu di dieu nami situsna naon? Tah, ngaran situs ieu teh nyaeta Situs Gunung Susuru. Nepi kadanget ieu, loba keneh urang Ciamis anu teu apal kana ieu tempat. Padahal ieu tempat teh mibanda ajen sajarah anu kawilang penting pisan pikeun Kabupaten Ciamis. Girang pangajen hormateun simkuring rerencangan para pamilon pasanggiri biantara anu sami rawuh. Dina waktos anu hade ieu simkuring bade ngaguar ngeunaan situs Gunung Susuru. Situs Gunung Susuru ieu teh perenahna aya di Kampung Bunar, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijeungjing anu aya di Kabupaten Ciamis. Situs ieu teh kapungkurna patilasan Karajaan Galuh Kertabumi anu diadegeun ku Putri Tanduran Ageng, nyaeta Nyi Putri Raja Salawe. Carogena Nyi Putri teh Rangga Permana. Alona Prabu Gesan Ulun ti Karajaan Sumedang Larang. Sabab eta wilayah teh aya di sisi walungan Cimuntur, Rangga Permana teh tuh katelah Prabu di Muntur anu ngawasa karajaan eta ti taun 1585 Masehi dugi ka taun 1602 Masehi. Anu saterasna diwariskeun ka putrana nyaeta Sang Raja Cita. Tah, kiwari eta situs teh dikokolakeun ku Balai Kapurbakalaan Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Yayasan Prabu di Muntur, sarta dijadikeun kawasan wisata budaya anu mantap pikabetaheun pokona mah. Tah, di wewengkon situs anu legana 7 hektar ieu loba keneh titinggal arkeologis anu teu acan kaguar. Malah anu mantap panasaran tur hookeun sing horeng situs Gunung Susuru teh lamun ditengetan sacara gembleng mangrupakeun punden berundak anu diwangun ku 17 tingkat.
tempat puseur ritual zaman baheula. Hal ieu teh dikuatan ku kapanggihna menhir jeung dolmen. Disagedengeun pikeun panalungtikan ka purbakalaan, di situs Gunung Susuru teh aya salah sahiji tradisi anu nepi ka ayeuna masih keneh dilaksanakeun. Cing, aya nu terang teu nami tradisina naon? Tah, ngaran tradisi ieu teh nyaeta merlawuh. Tradisi ieu teh diantarana aya ngerekes, aya medar sejarah, aya lalawuh atawa susuguh, anu biasana dilaksanakeun unggal akhir bulan Rewah, poe Senen atawa poe Kemis. Ritual ieu teh biasana dipimpin ku Aki Kuncen. Tujuanna mah jang syukuran hasil panen warga. Hadirin anu sami rawuh, rupina sakitu biantara ngeunaan kawasan budaya situs Gunung Susuru sanaos ukur salangkung margi kawatesanan ku waktos. Simkuring miharep kasadaya warga, utamina para nonoman sing wanoh anu saterasna ngaguar leuwih jero sajarah budaya Sunda anu mibanda ajen luhung. Bobo sapanon carang sapakan, luhur saur bahe carek hapunten anu kasuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.